Mang Jupri ya. Sebenar. Kakak rek ningang ke otoy teh. Harus dipamukakeun sepatuna ke otoy. Kakak rek ningang ke otoy teh. Padahal otoy teh kendakeun meri eta teh nogan lah. Bisa udah deui ya. Nah gitu neng mawar ngobrol jeung otoy mah tak pusingkeun. Ya kan saur mawar oge, emang gitu. Otoy mah angkas Mang Jupri mawar mah bade disuruh si otoynya. Iya tuh mangga. Mari pada anak sapatu mawar. Mohon mangga. Nah, kuring rek ngado nya. Insya Allah. Rek ngado kuring, rek Ngado ngado. naon? Ado obat kuat. Obat kuat itu lagi. Ya, pasam Ayo we nya sok. Wah, cuaca teh mun panas kieu. Gawean loba keneh deh, can beres-beres. Bisa dicarikan ku si juragan. Teu beres-beres mah. Kaluhur. ya teh ka mana deui nean cai teh. Kunaon otoy ya teh musuhan kutu pasti budak setan. Aduh. Terus Bos Jupri, teh pasam, teh nyamuk. Otoy teh lain ngalaketan, ieu teh kerja udah Bos Jupri. Astagfirullahaladzim. Ye, toy, kunaon make lompatan buat nubruk ye. Kos udah setan maneh teh. Aduh, pasam. Otoy malah lain ngalapareketan, lain. Terus dia udah ku Bos Jupri. Mulai teu eling Gusti tantayungan abi ieu nyahareupan si otoy. Toy, kieu. Maneh bieu lompatan, rusuh. Siga anu di udag setan, lain ngalaketan. Ye, pasam. Ya, sok ditingang, ieu teh otoy teh ditingang ku Bos Jupri teh. Ieu, tadi teh Bos Jupri teh kikieuan tah. Naon kikieuan teh naon? Sing jelas kikieuan teh naon? Ai pasam. Kumaha sok caritakeun? Kupingkeun pasam Iya ya. jadi kupingkeun sok kumaha? Budeg pasam. Ya, pasam ya. Maneh nu budeg mah toy lain urang. Ya, caritana teh si Bos Jupri teh muka sepatu. Kikiet bisaeun. Tak kuat jadi bantuan. Kakak otoy tinggal aku Bos Jupri. Lain ieu mah si otoy. Si musim kita mau kasih Mang Jupri, tapi kang adat kitu. Ya, Ulang ngising pasam. toy. Sigana teh maneh teh musingkeun kasih Mang Jupri teh nya, ngobrol teh nyambung. Ai Da pasam. biasana ge maneh mah ngobrol teh ka mana? Kaki dua, ngajawab ka kaler maneh mah. Tara nyambung wae maneh mah toy ngobrol teh. Meri ge enggeus eta ge foto geus dibere meri teh, bere kosmetik, bere kaca, bere lipstik. Keukeuh teu nogan teu. Mata aduh butek ieu masa ka otoy teh. Ye, pugu udah artis, make kosmetik geulis. Naon meri make kosmetik? Pugu rek jadi bintang film meri. Aya wae atuh toy maneh mah toy. Lieur jadina ka kuringna ge toy. Pasam ya. Ai diliarkeun mah tah di persawahan pemuda kieu. Tar di jalan otoy mah tara. Mun di jalan ke teh atuh otoy naon marina katabrak ku mobil, atuh dicarekan atuh ku Bos Jupri. Lain toy, kalau begitu nyambung maneh mah kuring ngobrol ka kaler maneh ka kidul. Terana nyambung wae. Naon di ulah kilik naon? Bisa Bos Jupri ieu mah. Eueuh kitu papangih jeung otoy mah. Otoy erek kabur heula Teu nyambung wae maneh mah toy Dasar si otoy. Sigana mah si otoy teh musingkeun ka si Mang Jupri teh. Tapi kang adat eta tepikeun karek ditinggang ku sapatu. Atuh. Hari maneh nanaonan otoy. Nabrak naon deui nya? Man. Kenaon, Man? Maneh kunaon kurang terbarang gawe main nubruk wae. Naon? Mau pacul sagala. Kan aing keur macul ieu teh. Tewak mah deh. Naon nu ditewak? Manu kuntul pan akarek nyok manu kuntul. Keur macul lain manu kuntul ari otoy. Lumayan, Mar. Dan diliwat, Mar. Geunah biar Mar. Ai otoy. Sok ka mana wae nyarios teh Keur macul urang mah cicing. Pangnewakeun moal, Mar. Newak manu kuntul wae teu bisa tuh.
Mat, naon? Panas kieu atuh, eureun heula langgur mah. Ah kagok tuh ya rek eureun oge. Ngomong-ngomong, Maneh di mana lu lompatan? Rusuh kitu napikeun ka nabrak ka urang. Ai Ahmad, sok araraneh wae. Naon aneh? Nanyakeun pai surang. Gua otoy teh ieu teh ya, mesti udah Kubas Jupri. Terus mulai teu nyambung deui maneh mah otoy. Urang mananya teh maneh geus di mana eta lu lompatan nepi ka nabrak urang. Keun pai surang. Ai Ahmad geus pukul gara-gara meri atuh lain gara-gara hurang. Kan Kubas Jupri teh atuh usahana kana meri lain kana hurang. Geus nyambung kana meri ayeuna. Ari maneh kunaon eta ceuli aduh aing otoy metek musingkeun maneh. Maneh daripada di dieu musingkeun urang mending ge alaan tuh tomat geus arasak tuh di kebon si juragan. Tomat alaan tuh. Heueuh Mad. Poho euy otoy. Oh naon? Untung tidinya ngingetan Mad. Bener Mad. Otoy balik heula tuh, heuh. Jiglah balik lah. Yo Mad. Nah, budak eta sinarieun nyambung ge. Boa geus cager eta ceulina. Alus lah cager mah. Ame teu musingkeun wae. Tapi ieu teh geus peurang euy. Beuteung geus lapar. Balik heula kitu Ahmad ah. Mending balik heula yeuna mah. Istirahat heula. Tadi teh aya keneh sesa isuk-isuk euy sangu. Lajeng ceplok nog. Da si emak keur eueuh. Kepaksa masak sorangan, balik heula ah. Alah, untung si Ahmad ngingetan. Geus beurang kieu, bisi kaberangan ieu mah.